bro. Bang, siya kemana di? Nah, talung ditutup ya gak? Mikir atuh sia teh panitek tahun baruan nanti berku aing kudu buka peuting aing buka bengkel. Ih, pan. Eta teh pan aing ge kitu, Bang. Tadi teh minjem heula. Iya, Minjem naon? duit, Bang. Boro-boro aya injem batur aing ge gablek duit. Deng, atuh pir aku teuing yeuh. Ka aing teh erek ulin jeung awewe. Pir aku teu mau duit pisan mah era tuh. Terus sungan jeung aing naon sia rek kulin ka wewe aing? Atuh sementara ieu mah modalan heula. Jadi aing kudu ngamodalan sia. Hari untungna jeung aing naon aing? Nah mending untung-untungan aing nginjem duit. Aing ge teu gablek. Aing ge sarua tahun baruan. Tuh, batur ge geus marawa awewe. Heula teu batur mah payu. Ka aing gaya payu mah payu. Ini motor sia ka mana? Tuh rusak. Anjing, ini belambus ya. Rusak benyok. Siapa yang ngomong nanti beneran rusak itu. Rusak. Guru tuh minjem lu, please ieu mah. Mending kena kilo ke karongsok kami siap buka duit dimulin. Tuh atuh aing lamun itu dikilokeun mah atuh aing ke lempang teh mana? Mending kena siap pang nagikeun di manjek duit aing. Lamun menye-menye teu bayar sia kerah. Jing, Berapa? 2 juta. Lamun bayar kok sia injem 1 juta mah. Benar. Atuh bener kumaha? Lamun munya menye manjekna kerah. Kerah. Kerah gitu sia teh saya pisan kana utang teh gede. Mun ngalawan kumaha? Kerah ku sia teu wani atuh. Lain teu wani. Teu mun ngerah kudu kumaha? Aduh, tah. Teu wani mah kerah ku sia teh. Kudu dicabok. Heueuh. Mun nyabok balik Tangkis gitu. Jing. tapi benar jang aing. Bener cek aing teh. Tungguan. Jing. Wah aing digawean padahal memang Jack teh bukan utang aing. Keuna yang nyaho reaksi nangge kumaha? Kumaha carana kudu beunang ieu duit sangga aing bisa ulin ke ieu mah teu mayar kapok. Wanikeun aing lah. Bah. Cek wadoyok cenah. Naon sih doyok? Duit bayar. Duit naon sih oding? 2 juta cenah. 2 juta naon? Hutang naon? Biasa nu boga hutang, aing mah teu gablek hutang ku ya. Ih, nakal macem-macem. Bayar moal. Ya naon leuk aing. Aduh. Aing mah teu gablek hutang si Badoyok. Ya, cek Bang Doy boga cenah. Bejakeun si Badoyok. Aing mah teu gablek hutang ka si Doyok teh. Anjing. Nakal jadi galakan itu goblok. Goblok si Badoyok aing gablek hutang naon ka si oding aing kita mayar. Aduh. Nakal mahal doyok. Ih. Aku mah Bang. Kumaha naon? Cenah boga hutang. Aing salahnya. Tah, ieu Mang Jack teh tadi teh geus nelpon ka aing. Si duit nu 2 juta teh geus dititipkeun ka si Kipli. Si Ade Kipli apal? Nu betul-betul mending keneh maneh ka si Kipli. Sing bener Bang. Biar aing disiksa ku budget. Disiksa kumaha ke atuh ku sering lelaki. Disiksa kumaha lah. Aing biar dikepretan bolak-balik. Heuh pan ieu telat Mang Jack na ye. Pareto mah di Mang Jack ke 2 juta kan geus ke si Kipli cenah engke cenah teh si Kipli na teh ka aing tapi si Kipli na cenah we mendingan aku susul ka si aja. Heuh di mana? Heuh ka imana si Kipli? Mau disiksa di. Sia-sia teh ku si Kipli atuh butuh ka ketemu ki condokna dana. Henteu kari hayang mah aing keur teuing ari sia. Butuh duit ari henteu mah ulah teuing ka we. Aing mun teu butuh mah aing moal anjing. Heuh atuh pengorbanan sakala ge. Aing hayang nyaho anjing. Dites ku aing tadi leuh. Aing pinjeman we duit udah.
Jing, hayang nyaho. Malam tahun baruan. Aing nongkrong. Man, Nah, tuh cek wadoyok duit nanti bajek cenah. duit usaha. Nu wadoyok pancena dititipkeun. Ti bajek Aing muter masa katitipan duit, nah duit saha euy sia. ih sing bener. Ih, Cek bajek cenah dititipkeun. aing mut teu nitipkeun ka aing goblok, aing mah teu apal duit saha goblok. Ai sia ngatipkeun Duit ka aing. 2 juta cenah ti bajek. Duit mana kunyuk? Hah? Duit. Aing mah teu ngaruh masalah katitipan duit goblok. Nih siapa kan nyerang ditagih teh? Lah, pan aing mah teu katitipan duit goblok, aing mah teu apal. Oh, tadi cek wadoyok cenah. Aing mah teu apal duit naon teu nyaho. Sing bener. Kumaha aing sia goblok pan aing mah teu nyaho. Ai sia. Katakeun ka aing. Yo, pancek wadoyok teh aing ek nyinjem duitnya ke wadoyok. Da jangkulin. Lagi cenah di Mang Jack cenah. Awas cenah. Geus dititipkeun ka Mang Ade cenah. Sok ayeuna dibayar moal. Hah? Dibayar moal. Ai sia. Dibayar mah kenal goblok aing mah teu katitipan duit. Lah terus di saha tuh? Aku nyaho teh tanyakeun ka bener ka wadoyokna sia mah nyatakeun ka aing. Ai sia kalau nyalakeun ka aing goblok. Kapan dititip ke wadoyok? Tah, jam mana? Naon dia? Benar geus dititipkeun. Hah? Duit nu 2 juta geus dititipkeun can. Saha nu dititipkeun ka si Kipi? Nah, sia sutura tuduh kitu. Ai sia, sing balik ke head. Mana tong galak salah kita ke si Oding si teh karunya. Saha nu nitip duit si teh. Goblok. Tong galak ribut. Nah aing teh apalna naon ujug dicapukan ke goblok teh. Tanyakeun ke si Doyok. Anjing. Aing teh apal teh naon ujug digaplokan kieu goblok teh. Unyok. Anjing teh. Aduh. Anjing, kieu-kieu goblok. Kah nyeri awak ieu mah aing. Lah, sia deui nya aya naon tuh. Bukan deui ku aing. Aku mah bang, tepugu pisan. Aing kakak beak di sariksa, dititah lagi teh. Kumaha cenah ngomongna? Heuna saha cenah nu katitipan duit, apalagi hanteu cenah. Jadi teu bayar. Lah teu bayar kumaha dah teu barogan hutang. Lah kakak suri Nah butuh pisan sia. dibejakeun butuh pisan aing jam kulin ke tahun baruan. Poho aing Oding. Geus bayar ka aing kan ku aing beak pake skor bang. Atuh ti tadi. Poho ban hilap. Cungur modelin kolot ku aing dicentang.